Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun dulur nu aya di lembur, baraya nu aya di kota. Tepang deui sareng simkuring Yayan Hadianto dina dongeng Si Kabayan. Dina episode ieu Si Kabayan ngajelaskeun istilah-istilah wanci ka para santri. Lain awahing ku bisa, tapi dipaksa ku para santri anu hayang nguji kana kanyaho Si Kabayan. Kasih abah atuh nu kitu mah. Kudu kolot ngejelaskeun nu kitu mah. Akang mah bisi salah. Kang pokona mah hayang ku akang era ka abah mah nanyana. Tenang, kopi mah dipangninyuhkeun. Hayu atuh kitu mah. Kudu sakalian. Aya Kang, tenang, sok lah. Berarti caritana akang jadi narasumber itu berenya. Kang, tenang lah. Tah kopina dileuet Kang, sok lah, santai we lah. Anu kahiji wanci tumorek nyaeta jam 12:30 peuting. Nah, Kang make disebut tumorek tah. Lantaran dina jam sakitu rata-rata jelema keur talibra sare. Maksudna mah torek teu kadengen naon gitu, bakat tinggu tibra maksudna mah. Oh, gitu. Lajeng Kang, lajeng. Anu kadua wanci janari sapi nyaeta jam 1 pas, jam 1 peuting. Tangan ieu mah akang ge ieu masih keneh can meunang anu jelas ieu teh kateranganana kitu. Sok sieun salah ngan ieu mah ceuk Pak Yus kira-kira mah di zaman baheula jam sakituan jam 1 peuting sapi sok disarada marenta parab cenah. Ka anu ngadangukeun ieu dongeng kalayan uningan naon hartosna punten hoyong diseratkeun di kolom komentar. Itu hatur nuhun. Ras nu katilu Kang, tah nu katilu mah wanci janari leutik nyaeta jam 1:30 peuting. Tah ieu mah jadi leutik keneh kitu janarina teh. Encan jebrok ieu mah. Tah ningcak kana jam 2 pas mah disebutna wanci janari gede. Tuluy aya deui nu disebut wanci disadar rongkeng nyaeta jam 2:30. Tah nu kagenep wanci haliwawar nyaeta jam 3 tepi ka jam 3:30. Aya deui anu katujuh kakarek ieu anu disebut janari asli ieu wanci janari nyaeta jam 4 pas. Namanya 7 nya Kang, mangkani sabaraha jumlahna teh? Sadayana mah seueur aya 24. Oh, seueur nya. Seueur heukeun ae urang tataan hiji-hiji. Nu kadalapan wanci balebat nyaeta jam 5 pas. Tuluy nu kasalapan wanci carangcang tihang nyaeta jam 6:30. Tah ieu mah geus kacariri tatangkalan tihang-tihangan kastek masih keneh corengcang gitu. Teras nu ka-10 Kang, nu ka-10 mah wanci murag Ciibun atawa meletek Srangenge nyaeta jam 7 pas. Keke ari Srangenge teh naon Kang? Srangenge teh panon poe, pirak menit apal. Nu 10 nya Kang, berarti 4 deui nya. 14 deui Kang. Kita bener. Nu ka-11 wanci haneut moyan atawa disebut wanci layar kanyut. Ya teh jam 8. Aduh, ampura ieu lain jorang da ti dituna tuh. Iya Kang. Nu bener eta teh, bener ti dituna kitu. Wanci haneut moyan, meujeuhna moyan pan geunah ning jam sakitu mah kitu. Anu ka-12 wanci rumangsang nyaeta jam 8 pas sarta anu ka-13 disebut wanci pecat sawed jam 10 pas. Disebut pecat sawed kulantaran zaman baheula mah lamun nyamut pan sok marake sapi atawa munding. Tah sawedna teh sok dipecatkeun kira-kira atawa rata-rata jam 10 gitu Jang. Oh gitu nya laras nuhun nah lajeng ka sabaraha eunana 14 nya. Nuhun. Anu ka-14 wanci manceran atawa tengah poe ieu mah jam 12 pas. Disebut manceran kulantaran panon poe pas pisan di luhureun sirah urang gitu. Anu ka-15 wanci lingsir ngulon pas ieu mah jam 2 nyata di mana panon poe geus mulai ngagaleong tah ka belah kulon.
Lamun panjangna kalangkang urang geus sarua jeung jangkungna urang eta disebut wanci panon poe satangtung, biasana mah jam 3. Lain bisanya Kang yang ngaranna teh. Heuh, jadi hayang seuri ngadengeunana ge. Anu ka-17 wanci tunggang gunung. Tah ieu mah jam 4 tepi ka jam 5 sore. Disebut tunggang gunung ieu maksudna panon poe dina wayah sakitu mah rata-rata geus katingali numpang dina gunung. Jadi tunggang teh kitu tumpak katinggalinana teh kitu geus nample tereh surup. Ngomong-ngomong eta kopina uyup heula Kang. Aduh heuh poho euy. Pedo euy, aduh nuhun. Urang teruskeun nu ka-18 wanci sariak layung nyaeta jam 5 tepi ka jam 6. Tah geuningan di belah kulon teh aya sore-sore sok sing sumirat geuningan cahaya beureum. Aya kadang-kadang koneng semu jiga emas nih. Duh pokona matak endah helah. Tah eta disebut wanci sariak layung. Aya paninggiringan dongengna, dongeng Abu Nawas. Dongeng nu mana Kang? Ngacan apa? Acan eta geuning pan geus diupload kamari anyar keneh. Aya buka geura channel Yayan Hadianto geura ieu masuk tinggalin kitu. Heg subrek. Oh, mun siap Kang, siap. Masalahna macan aya kuota Kang. Modal terus. Teruskeun anu ka-18 wanci erang-erang nyaeta jam 8:30 tepi ka jam 6. Disebut wanci erang-erang pan wayah sakitu mah biasana ibu-ibu geus nutup hardeng. Tah lamun di jero can ngahurungkeun lampu mah cahaya nu asup ka jero imah teh tinggal tina erang-erang. Itu Jang. Oh, kitu nya. Duh, ara halusnya istilahna teh nya Kang. Atuh. Nu ka-20 wanci sareupna atawa wanci harieum beungeut. Nyaeta jam 6 pas tepi ka jam 6:30. Ieu teh sok aya oge geuningan nyirian kana waktu ieu kolot sok nyingsieunan budak. Kade Jang. Geura ngadarampi, geura kamara sigit. Sieun sanekala cenah. Padahal eta teh sanekala teh tina sandi jeung kala anu hartina. Sandi teh tanda ari kala waktu. Jadi tanda robahna waktu tina beurang kana peuting. Kitu ngan ari ku budak mah pan bayanganna teh sandi kala teh makhluk naon gitu. Oh, kitu eta teh Kang. Oh, kitu. Laskeun Kang anu ka-21 Kang. Anu ka-21 mah disebutna wanci sareureuh gaang nyaeta jam 7 pas isya lah, pas isya. Nu ka-22 wanci sareureuh budak nyaeta kira-kira jam 8. Jadi dina waktu zaman bareto, zaman baheula jigana mah tepati jauh da jeung zaman ayeuna, rata-rata budak sararena sok jam 8 gitu. Jadi disebut wanci sareureuh budak. Sip, 2 deui Kang, 2 deui tere beres. Lah, lain naon masalah apa ieu teh? Kopi tere sep. Kang aya masalah kopi mah bisa ninyuh deui. Geus cekap bisi teu sare geus beuting. Sok atuh Kang anu ka sabaraha ini nya? Anu ka-23. Benar. Nu ka-23 mah disebut wanci sareureuh kolot nyaeta jam 10. Tah rata-rata zaman harita kolot sok sararena jam 10. Mun tadi mah jam 8 wanci sareureuh budak, tah ieu mah jam 10 wanci sareureuh kolot. Tah saperti ayeuna ieu urang ngobrol teh dina wanci sareureuh kolot ieu. Urang teruskeun hiji deui anu ka-24 atawan pamungkas nyaeta wanci tengah peuting. Ieu mah jam 12 pas. Pamirsa sadaya, bilih sikabayan kirang jentre dina ngajelaskeunana nyuhunkeun bantosanana pangjelaskeun langkung ebreh langkung eces dina kolom komentar. Simkuring sejamit mungkur amit mundur kasarean dulur anu aya di lembur baraya anu aya di kota. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios.